Kahiji budak nu noman getol tobat ka Pangeran, kadua jalma dermawan sodaqoh teu ditembongkeun, tilu kanu unggal dinten salat duha didawamkeun, katukang berjamaah sanajan loba karipuh leungit harta henteu susah sieun ku siksa naraka. Ari anu kalima na di surga disawisan jalma nu ngucur ti panon pangetieun ku Pangeran dosa alit ditobatan nya. Ari anu kagenepna resep ngariung ulama ngadangukeun pituturna ngarabagja akhiratna, tuju asup ka suarga jalma anu tarajina najan geulis nu ngagoda sieun ku siksa naraka. Tujuh